Boy, mana kopi ke mana ya? Iya, naon dia tuh. Aneh mah. Iya mah. Kopingan saeutik teh dibawa wae ka dinya. Geunaheun heuh nya. Naon? Mana ka rungsing nya? Mana ge sarua. Ai aing ulah ditanya da. Beungeut kusut yang pasti ke rungsing. Mana komo sok tingali beungeut. Lain mana panggil jeung si Mamin kok? Kamari mah. Kamari mah ningali. Kemana si Maminya euy diteleponan teh eueuh wae euy budak euy. Aing mesin gering lain kuna naon ai sehat mah. Kembali keur marungsing hulu gegetret deui pusing anjir penting cepet si anu kawin. Saha? Dulur jeung baturan. Oh, dapan maneh mah atuh dapan maneh mah geus nikah. Jadinya wajar we maneh mah tuh ka hutangan pantes. Can bayarin baju geus jadi kana bejanan. Baju SGP? Heeh. Aduh, heueuh anjing. Aing ge di mana nya werongan urang mah komo. 85. Ah, no ada gelar teuing meureun ka krewe meureun sabaraha. Si 85. Gelar teuing anu nyablon sabaraha. Ah, geus pikiran deui anjing. Tapi geus jadi teh. Geus tinggal nyokot. Anaon maneh engko eta? Nyimbahan lauk. Ah, lu seueur boncenang teh ieu mah, boncenang naon eta? Gapi. Gapi naon? Gapi ingin ngomong. Iya. Ah. Serba nalangsa hirup kerja. Orang pais ya, kumpulkeun. Ayo zaman baheula ni apa maneh? Mun keur leutikna nyair kasusukan tuh. Boncenang ge. Padahal boncenang kieu baheula nu sek paisan ini. Heeh, bener euy nya. Baheula inget teh. Aya jeung urang teh musuh deui yo baheula nya. Heuh. Capek euy. Lucu kan? Hayu, Cing naon cing udah? bebas. Ah sok sukses. Suit lah. Sok. Urang eleh. Li. Ini tuh badak naon udah wae. Sarali. Ya itu baru dak naon. Ji, waduh. Udah aku aing tuh. Hai. Hai. Hei. Aman? Bisa tegang nih. Awas. Cilaka dulu. Iya. Ya. Oh si ampun Ya. Nah, nah kena. Oh, wani udah ge. Ya. Jangan tower. Ya. Oh. Aku udah coba datang tadi dah. Wah. Ini kunaon aku? Tak kocak liur dong deh. Tak itu. Jaga. Sendiri ya Allah. Puas. Ya Allah. Saya kurang betul lah gitu. Wah. Rasa aing teu berang tadi. Wah. Wah. Kurang mah put. Emangnya mau mantuan urang? Ya set teh. Jangan dicari ke pemuda tuh. Udah sih. Baik. Segera balik ke motor gitu. Nuhun mantuan. Ayam tadi lagi. Ya, itu berapa bah? 3. Teu kunaon ieu budak teh? Teuing ah. Hah? Teu. Syukur aya teh kunaon mah. Asa dicarek budak eta mah nya. Bieur mah. Antep pecan cara rasain. Aduh. Apa deh no? Ingat baheula aya. Naon? Keur sawah almarhum Pak Itang. Terletik. Oh, Buyang. Ah, inget mana? Buyang nu ranca.
sancana teh dinu pare urut menang kita nya kenegaraan mana eleh wae ku aing ku barudak urang sia. Tong diungkit-ungkitnya eleh mah teh. Dah harga kenegaraan mah waktu keur harita mah eta teh urang jeung si Mamin teh inget nargetkeun eta teh harga diri padahal Aduh. Kau masih gak menang kabungan gitu kok? Ingat baheula meninggal barudak kitu teh. Kumaha gitu? Ke zaman almarhum Pak Itang di sawah kaler. Balik sekolah teh, balik ngaji lain balik sekolah. Balik sekolah mah bener janjian heula jeung mana dengan janjian. Balik ngaji, ngajitin budaya ning madrasah kaler. Urang bujang dinya. Target sawah Pak Itang. Nya baheula di nu ranca teh Oh. Anjir, aing teh inget kumaha di laut. Tapi waktu nanti pas di nu ranca teh sampe meh teh geuning. Sia. Negaraan di nu garingna, di nu urut pare dibuat. Mane eleh wae negaraan teh. Tong di eleh mah tong disebutkeun Waktu baheula jeung ayeuna. Ya. Pokona urang Da nyelehan baheula teh. Harga diri pokona urang mah. Mata keluar si Mamin ya, kan di urang pangejana si Mamin baheula inget. Nyao geura poho deui. Coba anjing teu bisa menerima. Sok jalan deui. Ada. Sok. Wae mun eleh aya mah. Tapi angerkeun barudak maneh. Der, wae dikontekan deui. Sok, kiraha. Paling kurang bima budak nu Lampung eta. Ai baheula. Coba nyeri hate kumaha teh. Samu teu dilicikan goblok. Pembaturan aing sabulan di rumah sakit mana tanggung jawab tuh. Apa lah mana eta mah kan eta mah di mana? Siapa di mana? Kayak dicika ti urang. Barudak urang mah lincah, cok. Di baheula oge mah teh meunang wae teh jam urang mah negaraan saukur komunitas kawinan. Tapi harga diri, bro. Tapi menangkan wae teh. Harga diri anjing lah aya tempo licik mah baturan aing dek lumpat ku si Amin disetrungkeun kerebut anjing kita ke rumah sakit sabulan kita ngalongo der ti ayeuna mah pas dendam Nah, mana gue jadi mana itu maksudnya terima gitu der anu baheula der hah bener mana ya rek ngajak tanding deui yuk timna anger tapi sok cing urang mah dek menang sok di mana tanggal sabriji jam sabriji tempatnya di mana nangtukeun kudu nantang urang mah eta mah kitu urang kontekan barudak sok asli ya der kadenya umat ieu negaraan urang mah inget ka baheula deui lain saukur rutinitas kaulinan tapi jang urang mah harga diri mana mun eleh deui wayahna tanggung kumaha engke sok lah cik balik nafsu anjing sain aing kudu menang dengan harga diri dengan kelas radio macam mana? Cara Tadi gerak perlu naon dah? dia gerak. Oh itu mana kan eta? Henteu ya teh. Hayang mani mah hayangan peurih teh. Puri ge mah seper-peurina jadi hate. Ya aing mah kieu pun. Aing mah serius ngajak kemarin. Naon? Mana tadi nyari hati ku si dom bisa begitu. Nyari hate. Tambah seneng. Ayo. Aja sarua bikin sincon gitu. Oh. Ayo lah. Geus isuk mana jadi tim urang. Oh. Urang buktikeun anjing kemenangan deui. Oh. Tambah sendam. Oh. Ayo. Tinggal kontak si Pedi. Geus kacil. Oh. Ayo yang ieu hayang menangkeun. Pokoknya bahas dendam ya, jadi HP bang. Tak nyari ge ku aing. Iya mah masalahnya menyangkut paut cing harga diri. Oh. Sok contoh Nabi mana digedebutkeun eta da nyari hati pasti. Oh. Ge.
kebenaran. Dom. Oi. Kak, aja lah doi. Kau kan dia kira. Naon? Roi wae. Naon? Asahari wang kieu urang we. Mana be siapun ku maneh disimprungkeun. Heuh. Halus. Nah, betul lalu. Atuh keneh teh man. Heuh, urang aya ilmu gede leuwih lah. Maneh ku urang lah. Bakal dicopot deui ka tim urang. Tim naon tim muning? Oi aya wae. Roi wae sih ini serius. Naon sok? Pena saya cabut sok, Bro. Si sangau bieu kanapsuan kapancing deui inget kanu zaman baheula eleh wae kan negarana ku tim urang Heuh? dia ngajak deui nangtang mana Ayo tuh. Siap di mana ya? bener ya urang Bener. kayaknya urang katen si Mang Mamin kan si Mang Mamin mah di baheula lagi di tim urang panglencana Heuh? emang jadi atlet ayeuna Ah, orang aja kayaknya sugar menang deh lah. hayu gas Ayo. ya Serat tuh. serat Ah. Berolahraga tarik ke kanan gitu bang hari ya namanya begitu potong lah salapan bosan banget olahraga tampil-tampilan mabuk dia pengen bahaya euy Ya, kebenaran mah. Hen woi aneh kebenaran men aneh siapin aneh anjir mana awak geo anjir Ngangkat lu. berarti gue menang hutan atuh asli lain naon ya ini lawas kakara dia ya min aing ge di dia daerah rada garing min dia tuh di teras hareup di mah ditu kersantai mana keur biasa pemanasan ya ngobrol dari gerakeun awak aduh cara rangkul jeung di mah tuh dah gawe teh boga halus bener soalnya ya aya deui ieu euy naon teh dikat yang mana naon tah kela dom tah ieu teh si Mang Mamin tiap kenegaraan urang keur tim di baheula teh ieu nu meunangkeun wae juara teh atuh iya karek lompat gitu-gitu wae mah kabeureuk atuh Pasti lanjut. asli lain somong ya mah lain min urang ka dieu teh Naon ieu? yang si ngajak si dom teh naon urang ka dieu teh mana ngajai oh naon tah penting mah ieu teh sarua satu dah lawas cirawas tara-tara ocan ulin maneh mah leuwih ti penting oh kumaha inget temannya baheula keur di zaman almarhum Pak Itang di sawah basana negaraan teh heeh yang baru udah oh kesel oh eta mah apa tuh nah jeung si Beno nu karitu kan orang menang wae nya nyaho atuh jelas atuh sidik urang panglompatna tarik itu mana lihat kena bahasa si Beno kumane di labuhkeun teh di ledot oh anu ka dibawa ka rumah sakit teh ah bieu teh bang urang keur ngopi min keur ngopi genah-genah jeung maehanan panggil jeung sengau heeh keur ngopi bareng ieu mah teraha jeung Kumaha? kaingetan eta pira si Dom jeung si Apud belompatan gitu teh heeh labuh mau bantuan cik urang teh si Apud bisa kuna naon dibantuan ku maehanan heeh ting codet ke naon bae lah urang kaburu nafsu urang ge sarua aya nah tahun mah dia nafsu ieu maneh ke dia manehna teh yo inget kanu pangulinan baheula nagaran eta oh aya teh dek heureuy ya kan sia teh jual nafsu mana diledek meureun henteu asli nafsu ngajak nangtang ka tim urang anu baheula udah atuh aya nama geus kawalot era atuh nagaraan biraku min mana inget tuh kan Oh. mana mau juara wae keur di baheula teh heeh emang eta ge sidik pangtarikna atuh urang era mah tuh daerah geus kawalot posisina euy biraku na nagaraan aing biasa kebudakan gitu pan inget nih manehna meureun pangulinan nya ge baheula tapi kan bahasa urang keur targetan naon cing nanagaraan lain sakedar pangulinan tapi harga diri pan keur urang-urang mah enak urang dilecehkeun ai maneh ditantang maneh genah teu punya emang tergena sih gitu sih tapi lah hayu atuh lah
Asli ya? Oh, sok iraha sok lah. Aingnya pasuan kelak juga bisa kena rumpat ya. Dia sih sanggo nang tangna aing mah eureut ngagerakeun deui Tanggal sabaraha ieu tanggal sabaraha? tim nu kamari. Heeh. Pangarkeun tim nu baheula. Anaga kumaha sih bano nage atuh hiji geus. Atuh. Kamu ayeuna leuwih enteng. Enteng eta mah. Bener mana ya fix? Heeh. Ya harga diri jeung urang. Heeh. Hah, Sok lah. urang pokona mah Cak awak we mah ieu mah. kumaha sih sanggo nu nang tang. Sebut digerakeun ya. Ingat ya? Heeh. Deal. Sok pas dikit eta jadikeun sisenggo lah. Aing Tuman wae orang. nang tang di asli teh Sok dulu lah. Aing masa segenah orang kayak gitu tang-tang gitu mah. Itu mau nih. Kita berhenti nagaan jadi mang. Kelah ya obrolkeun bari ngariung jeung si Acil. Oh siap. Oh, min si Acil heuh. Si Acil seorang doi apan tim urang mah. Cia teu lincah pan. Heuh bener anjir. Aya mah. Wah, si eta mah siga belut dengan Apa si anjir eta mah. masih inget urang. Lincah si eta mah. Lain ini mah si Acil. Aya di mana sih kana? Bukan kontak teleponan mah jeung urang geus Ah, urang mah HP gitu boga urang mah. Sampeur ah. Nah ingat kene urang gimana? Siap tapi deal mana nya? Heeh. Pokoknya urang nungguan di keputusan di Sengau. Ke lamun geus Pokona deal, urang ngariung jeung maneh. Maneh nu boga strategi. Heeh, apa kor mah eta mah. Asli Gampang eta mah strategi mah. Nah, heubeul teh digerakeun awak ya. asli percaya aing ka mana maneh strategi anjing. Sengau nya di era-era deui si Beno paling era. Dia eta rupat rek labuh aduh tidinya. Wah, Mek meulikeun latihan mah. heeh. Ieu ya. Wah, cap. Pokona tungguan kabar. Lila. Cap. Ceng. Aing sih cuma hendak sih. Ben. Ben. Nonggo, udah go. Ya, pakai cot tinggal ya, doh. Setengah sampo tuh. Jangan. Pakai cot tungkul, kepala kan orang aduh, aing mah. Nonggo. Sa, lumayan dulu enggak dia, perlu. Tapi itu ngobrol dengan sana. Ya. Nonggo, salah dulu ka dia, Ini hati gue sih, Com. Ini hati naon sama da kebabaturan pokok ini hati. Kan cuma masalah baturan ya, masalah harga diri gimana? Nah diri dari naon yang mana? Mungkin zaman baheula urang keretik ke negaraan. Negaraan? Aing mah. Emang naon hubungannya ayeuna yang mana negaraan ada permainan budak leutik atuh? Emang permainan budak leutik tapi harga diri seolah-olah urang teh negaraan teh ngarebutkeun negara urang gitu. Jadi maksudnya kumaha ieu teh ngajak dia? Urang ngajak ka ente sugan ieu. Ngajak naon? Negaraan teh kira baheula. Oh aing geus kolot di Korea mah. Coba urusan aing kebon tingali. Heuh teu bae lah masalah kolot jeung budak mah dasar wae eta ge. Nah, sih deui sinco ngajak anu tarung anu baheula. Naon mah? Heuh baheula zaman urang teh leutik. Termasuk urang diajak. Aing mah. Mau bisa ngau? Urulah. Mana mah teu ngarasakeun. Aing baheula na negaraan tepi ka Cilaka go. Sabulan aing di rumah sakit. Cangkel. Kesel. Nya kayak mah dicerekan heula. Urang suku tepi ka potong ke si Mamin. Teu bae masalah eta mah hampura. Urang taruh rumah go, kudu panggil jeung si eta mah hoream go. Urang jelema nu paling hoream dipanggil si Mamin. Heuh masalahna eta urang teh urang balesin ka baheula lah. Go. Awak urang jeung ayeuna teu status sawas baheula. Urang teh bisa tentu bisa lompat. Jeung urang kecewa ka mana go? Heeh geus baheula hampura. Maneh di waktu urang labuh. Nah, maneh teu nulungan urang. Nu kuruna mah nu ngudag si Mamin teh, lain urang go. Spredi. Tapi ngeuna kudu ku urang. Kan akibatna aya cilaka. Eueuh, tong jauh nu di babaturan teh. Jadi mah bisa go. Sakumaha maneh ngajak urang. Urang mah bisa nyumpuran ka hayang mararane. Urang geus hayang mokeun tina ngaranna negaraan. Walaupun urang rumasa baheula keleutik urang negaraan teh harga diri. Heuh ayeuna ge anggap eta harga diri, tapi kajadian nggo aing cilaka nggo. Mana mau ngarasakeun nyeri. Sabarapa bulan urang suku potong cager teh go. Ayeuna urang nagara kumaha urang labuh deui. Eta mah jadi trauma. Jadi kieu we nama. Hampura urang teu bisa nyumpuran ka hayang maneh jangan negaraan ngelawan Singcom. Ajakan nu lain barudak. Jadi mana mau Moal hampura. mal ulu biung ngurus negara urang ieu.
negara budak leutik ajakan nu lain hampura nya ini sebenarnya kawan boboloneun kira masalah anu kieu tadi gitu si Beno Dasar tukang lari kemana-mana tuh oleh lari. Buru atuh buru. Baik kemana Min? Min, woi, mana? Aduh, iya gimana kan dia? Dari wae lah kemana ieu? Gimana kan dia? Si mau ngomong tukang lari, ini korek makam. Gimana sih Sandi dia? Ada deui mana? Kumaha jadi? ngajak si Mon. Mon. Go. Jangan mana? Paraban cacing. Monggo. Jadi mah Jadi naon? olahraga Olahraga naon? negaraan. Di mana? Biasa di lapang itu didinya. Iraha. Ayo nak Jeung saha? Ayo bila Mon. ngalonyeng. Ya, kumaha? Serius ya mah? Urang cara baheula deh. Jeung budak cincok. Ngelawan eta. Ayo, Aing dendam pian ini. sarua urang. Der gaskeun ayo. Ira. Kengis kumpul. Dan masalahnya si Beno bunga deh. Awak itu bunga. Daik pewuh lah ini. Awak tuh gede. Pada pan digirup si encom teh siap min. Saya musuh gerot teh. Awak gede oleh ku si Mami. So kitu masalahnya teh. Empesan isu mah. Ngajak si Beno tepul ini. Mun erek ge manehna nu kudu daek mah ho. Da kudu manehna boga dendam. Ieu nama. Pas saya teh di tim si encom teh siamin. Saya teh sieun pisan ku siamin trauma. Kan baheula apal berenang. Itu puna foto. Oh, da. Ini awak gede kitu oleh Mami mah. Keun bae lah tong mikiran awak aya mau kuacarana bahas dendam ka budak cincin. Orang Allah ya. Sugana bisa ka Allah. Di kamarana itu jelema itu nyawa ya anjing di dinyanya. Kayak Min ya sapoho deui imahna bah mana? Kamarana sasail di dieu. Iya. Sapoho deui aing dasana lama ieu imana ge. Babal heula itu Min. Ini mah udah dia. Sama bedaan bina imah teh. Di kamarana Kalau tadi kan itu astana tadi nama. kan geus di dieu urang mah ieu imah di dieu. Nah, aing sieu deui teu ngabejaan ka aing sarwana. Nah, aing poho deui imah mana lain bad itu. Pindah ka dieu. Pantesan. Ini kamarana ieu. Sehat deh. Alhamdulillah. Awak anggar keneh ya Kanski. Anjing gaya kitu age sepatu di kamana? Pertandingan mata kurang ka dieu ge. Atlet basu ya mah jadi atlet. Lain. Hai, Jam jelas kita mah. orang teh ngaja bah dia teh jeung si Mamin teh. Kumaha? Di obrolan. Nu geunaan tuh ngobrol lah tong dinya lah. Mana tuh? Situ. Baiklah dia. Iya. Bersih lah. Iya cil. Urang ngakui urang tiba lewat. Tah aku ayeuna urang hayang ngebuktikeun bahwa urang teh bisa menang. Kudu aya kamu. Nya rek eleh wae. Ya, ayo ajak saya ke urang dulu. Urang yang si Mamin ka dieu teh. Ngajak Ngajak maneh. tandingan pokona mah. Tandingan naon heula? Ingat maneh zaman baheula Bara atletik ningan. negaraan anu jeung grup si Beno si Senggol. Oh, heeh. Kumaha kitu? Eleh wae. Aslina. Tangdan ge. Si eta si tanyakeun mah teh kunjung ngajak si Mamin oge. Kena wani tengah lawan urang gitu. Segitu mah saya cedera hiji teh. Heeh. Gua kapok aja lemana. Jadi orang intina ka dieu teh jeung si Mamin rek ngajak maneh tim urang we nu baheula nu inti maneh siap teu jeung ngalawanan barudak eta deui. Jadi kumaha cil? Kemana ayo? Aing rek ngomong tah. Naon? Di Bandungan. Ngajak saha? Freddy.
Cek enteng itu ready. Oh, ayo deh. Hayu. Ampun. Gimana? Ini ya eta di dieu. Oh, ayo. Sangat nyaho. Malah balasan itu. Ah, gaskeun we. Ente siap tuh. Kieu teu kudu pertandingan sebenarnya mah apa sorangan lain sekali 2 kali elena teh. Heeh. Dan cuman da urang ge geus terjadi pikiran sih banyak orang anu baheula-baheula teh moal kakoar deui ku manehanana tapi peda kamari manehanana ningali budak leutik si Dom jeung si Apun. Belompatan lah ku si Apun. Ngalawan budak eta mah cemen naonan terus urang pikeuna jempe eta. Soalnya naon sih urang ngajak ka mana teh penting kan urang boga pelari cepat di baheula. Sia kan menangkeun wae. Terus mana kan nu lincah anu siga belut teh ini. Pokona urang mah ngandelkeun maneh jeung si Mamin di tim urang di baheula oge kan si Mamin pelari cepat. Terus maneh siga belut. Tak eta. Wes lah pokona mah maneh loba pikiran di baheula ge harga diri euy ditangtang mah. Nya. Hayu lah lila ya. Deul. Mana siap? Hayu. Min, jadi Min. Lah iraha ieu teh yeuna. Nunggu keputusan misi Senglau jeung si Beno ngundang tangna. Gede kawannya. Budak Anjing barudak eta parawan sakilanges taung. di baheula ge. Teueuh sasoran. Tas lah tuh. Yuk. Orang ancak pokona mah. Kunaon gituan wae di. Direumeun aing mah. Wit atuh. Direumeun heula goblok. Ada pelari cepat cicing heula. Strategi urang atur di ayeuna. Hah? Pokona era-era we cenah eleh deui. Dar lah siap. Ceu boga strategi mana teh? Nah, urang menuturkeun we. Sip. Oh, berarti dia nya? Siap. Oke. Pokoknya mah lamun aya anu gerakan lincah kumaha carana we. Kos baheula we. Nah, gile do teh kumaha bukan Licikan. ala babaca gila ya pokoknya lah. Ya, si Beno si Tumeng, yang tadi nu lain. Ya, Siap. mana nu lincah-lincah. Ancak pokoknya mah. Di dia. Seperti ya. Sok. Ajakan nya. Tungguan kabarnya. Siap. Supaya di mana dia? Yang penting dia. Mana teman komen solusi namun? Karena naon ieu? Kebenaran. Naon Apa doder dah. Lawi aja ramai aing bah main. Main apa deh? F-Cup atuh. Gila sih itu. Parenting main. Berarti heuh. Dia nu penting mah enak pernah kita udah ngobrol. Naon? Cuman serius atuh mah. Para mana lah eta lah. Aing kerengket deh. Coba alasan. Sok tah aing keluar. Naon? Kieu Fred. Urang aya janji nu pas sini ieu di nu hate. Nyeri hati ku budak sincom baheula pan urang mah nagara teh eleh wae. Tah ayeuna urang buktikeun bahwa urang teh bisa ayeuna mah. Urang ngajak maneh deui. Tahu ku anggotana ini. Ieu urang ieu. Sakieuan. Insyaallah jago lah. Aslina. Heeh. Itu sahungkul. Anu baulak baheula we. Si Beno mah ya si Mamin di musuhna. Sieun. Apa trauma saya si Amin. Trauma sieun we meureun eta mah. Kan cedera saya teh. Baheula di budak si Amin dilipat dilicikan. Ayo tuh iraha ieu jadina. Gas iraha isu kayak gaskeun da namanya. Ayo tuh. Mesti dieukeun gitu nah. Ya si Aput titah ke mana ka ditu jadi pelor. Alam. Kurang latihan fisik lah baheuna. Ayo. Das. Ka mana ieu latihan ieu? Nya di nu lapangan terbuka lah. Ayo tuh. Ayo. Ya Bon. Come on. Let's go. Sulit untuk menang. Dia tah hati-hati. Ledok pieu atuh, ledok. Nah, sok-soknya lain menak. Halus ya mah we karpetan dah. Yang itu mati menang. Ya, para
isi. Janu kekuatan wah. Stres ya. Lele sih mah. Bisa balik jaraguan latihan mah lah. Saut teh. Cep. Atos ya latihan atos. Kumaha anjing we. Kumaha takdir pangeran lieur. Yo. Aing teh balik ngising. Terus lewat ke masjid. Terus aya si kejid. Dampok barudak keur ngincid. Gitu mah aing Ngincid dia barudak. barudak saha mana barudak saha? Barudak sisa. Ngicip lo latihan? Anjing, eta siga nu rek menang wae goblok. Urang mah teu latihan. Aya fisik juara teh urang teh. Hari wangan. Anger. Ieu. Ada itu teu buku mah ge. Moal meunang anger. Menang. Persiapan ya. Bae antepkeun cenah kararuat. Sama jong-jong ngopi-ngopi enang wah. Tapi mana ngadengekeun tuh? Baru dah eta keur latihan gitu keur ngincid karari itu. Tapi sararius barudak. Sampai juara. Udah bisa dari gigituan tuh tingkirna tuh jaipongan tingkirna. Bae Orang bantai. udah mau ngaruh cil mau apa min? Bantai isuk. Ayo ngilulah ka imah. Yuk kan. Moal meunang cil. Aing harga diri aing di dieu dibeakeun camkan sia. Kompakeun. Pokona aya nu lincah-lincah nu san. Letot. Kamari teh. Hiji kan. Yo. Pokona mah urang mah ambil jujur amun situ licik bae urang mah kumaha Allah we. Nu penting mah enak urang kudu menang, harga diri urang kudu di dieu. Yuk. Bismillah. Mana tunggu negara heuh? Oh, siap. Dom. Mana jaga negara cing kuat. Nya, mana ulah ingkah. Cil. Seperti biasa mana babalicitan kos belut teh beunangkeun harga diri jeung urang. Min. Mana aja pokona kan. Siap Jumak mana. Siap pokona. Ngicikan ya pokona, oke? Berikan. Sip. Udah gerak. Pokona mah yang tentang harga diri urang kudu meunang. Mana siapnya? Sok. Aing rada was-was sih. Kalau masalah was-was hati-hati we mun si Acil jeung si Yamin nyerang. Mana kudu Si Yamin sok ledot. kalem urang kumaha mah. Kalem aing kalem. Cicing mana mah wayana mana mah Bawang mah cicing sia mah. Oh, siap. Bismillah heula we pokona mah. mana jaga negara mana. Mana nu inti nama itu. Kayak urang mun urang geus ada kumaha Allah. Bismillahirrahmanirrahim yo. Doa pokona mula sampai ka cilaka urang-urang. Kudu menang. Siap? Oh, siap. Yuk. Oh, merah boy. Hasil. Itu sok itu. Sok mana ulak mon masuk mon. Wani cabak irung aing. Aing ngawas-was ah. Sok kotor lain. Pet mana pet asup pet. Subsil. Ya, bantu. Orek moal ye, urang sedia. Kita urus nih. Masih. Boleh ku aksi bab. Wow! Bam! Menang sia. Gol. Ayo jam. Anjing gol. Anjing. Ayo
Garang. Ya. Aduh. Garang. Berhasil ya. Aduh. Menang euy. Si kumaha si Mak. Gagal ya mah euy. Si Freddy Bunang. Aduh. Ben. Tenang ku aing disalametkeun. Si anu kahiji ku aing disalametkeun Fred. Bantuan. Oh, tulungan orang go. Kayak telakung cicing dengan kamu gitu. Go. Hampura orang go, tulungan go. Aya bahan jibe, benang hiji benang kabeh. Anas nyerah we lah. Nyerah lah. Go. Cicing mah Freddy. Ngaku we go. Aku mana cicing dinya lah. Eleh deui mana main nama. Meunang mah harapan. Nyerah we lah. Kalem com. Aing nu bakal menang negara ieu mah. Karek hiji nu beunang aing dek berjuang sorangan oge. Akuan sok Omer. Mer. Lege gue cil udah mau menang cil, lege gue. Elekon we sok ah. Percaya aing teh mana Macil. Anjing asa dilejek ku si Acil. Wah, geremet. Beunangkeun sekali-kali mah lah. Lur. Aya nama barudak kana HP deui. Secara baheula aya nagaraan ke zaman urang mah. Sona runcak tinggi mah wah segala macem Nagaraan. Aya nama lobana HP jeung HP. Udah kena mah. Tah kitu bos baheula mah. Ieu di mana nagaraan tuh si Encom. Anjir. Asa inget baheula di dinya jeung urang teh jadi musuh kana nagaraan. Udah. Entar urang udah goy. Jadi rek kawanian. Kawanian. Dia. Ning lah. Go. Nuhun urang euy. Oh siap. Oh, buka musuh baheula. Si Sam. Awan. Siap. Lah. Urang niwan ke mana? Ayo. Urai pohon. Siap. Ada poin teh. Amin. Maju atuh. Go. Lagi go. Aduh. Amin. Ya, coba dia, ada dia. Anjing, kalau neng. Udah, Oh, Beb, bagian mana, Beb? musuh tiba heula teh. Ayo, baheula mana? Hayo. Bantuan atuh. Maju atuh. Ya Allah. Anjing, kuancia. Dek kumaha ieu geus ieu. Cang, Kuaing tungguan itu. kamu siji yo. Hiji tebusa. Mon, beunangkeun mon. Maju ke dia. Benangkeun Amin. Wah, puasa tah. Menang dah. Lino go. Here we go. Cing sia licik wae grup sia. Wae. Sok buru benang heureun. Api sok buru benang ah. Ih anjing licik wae. Geus kalem. Aku ya, Cek nyerah wae nyerah. nyerah lah. Serang. Anjing menangkeun mana mah. Musuh bae anjing cemen. Hampura go. Geus siapa ngaku eleh. Go. Aduh. Ayo nya tebus. Engkel ya moy. Cemen. Aduh. Cara remen. Ngaku eleh lah. Go. Hampura urang mah bisa nuluykeun lain teh yang mempertahankeun pokona mah urang mah ngadukung mana we ka urang keluar Mang, keluar, Mang. suku hampura heuda bae kumaha urang mah bisa nuluykeun ya suku hampura lain teh ieu aduh bae sebut cemen ge Orang bakal benang.
Pun bahas cicing jaga negara pun. Teh. Maya, aduh. Omer. Min beb. Kan pirang Orang. deui ini. Hati-hati nyerah lah hayang. Oh benar. Hati-hati nyerah orang kendaraan sesengau. Ya. Halus. Cing Omer sok karep. Siap. Cicing dong mantap. Sok maju ya. Kalau kau percayakan kau. Cicing mana ya, Bos? Benar sok. Apa? Sok karep. Anjir mana kumaha ieu Min? Murah samboy. Gagal ieu mah. Udah kritik soalnya baru diseplekin. Bae tungguan, ku urang beunangkeun. Buru. Tuh, kalem pina dua deui ku urang meunangkeun. Dipercaya pun sama Put. Oh, sok kalem. Dom. Siapa? Keras. Benang ya, sok. Cicing, ayo ke kanan. Ampura kau. Satu ampura cicing. Mana lo bagaya ah. Wah, jangan kurang. Tolong kau. Benang wae mana mah cicing. Itu jangan main dua kali benang kusia. Ungkit-ungkit ele mah ele. Tong dia teh tadi. Oh, geus di mana mah alele. Ele. Go. Cicing kau mah ele kuing. Go. Tulungan orang dong. Cicing kau tulungan kau. Tawan dong. Gini. Saya harapan urang geuna. Harga diri anjing. Go. Ayo dibawa lagi mau mana mau. Harga diri. Yang orang negaraan lah. Ayo barudak digunakan ayeuna. Percuma kok cari ke mana mah. Utang dipeleheun. Dibawa ke mana mah percuma di mana mah kalau nanaonan. Nah, cinta gua aus euy. Kudu bangga Lawanan. soalna ieu mah harga diri can urang-urang mah negaraan mah euy. Wah, Yo. Ben. Nanti datang, Ben. Mana bodak bareunang? Urang kurang jelema, Ben. Pecuk orang ngomong. Bodak kem karuat kau. Mana tuh bisa ngajarin negara sorangan kau? Cicik Ben butuh bantuan mana, Ben? Salam dong. Kau aing dibantuan. Urang geus yakin aya nama. Urang geus move on aya. Kon aing bisa menangkeun negara ini jadi juara. Ben namun urang eleh deui harga diri urang, Ben. Kalam kau, sabar. Aing pasti benar. dong. Pokoknya barudak urang beunangkeun kumaha ayeuna. Urang dek omel ka si Senggo. Siap. Beunangkeun wah. Atuh pirana eta. Gampang semau sorangan deui eta mah. Anjay, ya. Aduh walewe si Beno. Anjir, tahu teman mana kau ya si Beno? Baik beunangkeun deui sukuna potongkeun deui dong. Beunangkeun barudak. Oh, pop. Benar sia. Tah. Ancam. Aing geus bisa menangkan Om. Wayahna maneh sia. Ancam tuh bisa nangkap. Kalau baik omelin we. Aing bisa selamatin budak tuh. Kumaha jaga negara baik-baik. Ya harga diri mana jeung urang. Mana pengorbanan teu balak kene eleh terus pokok kudu menang heuh. Jaga budak tuh. Tom, siap Tom. Cing si doma ke. Ben, panikannya mana Ben? Anjir. Siap kepala dong. Aduh. Wow, hampura kok. Orang tuh bisa nyapin budak kok. Jaga negara baik-baik. Nah, ngomong benang. Mana mau leleh. Sombong com. Mana betul com. Mana mana jeung urang. Mana bakal bayi. Nah. Go. Iwal ti mana jeung urang ayeuna go. Pertahankeun negara mana baik-baik. Cua aing kudu eleh ku maneh. Hah. Omer, anjir. Com, antara maneh
Jeung urang ayeuna dia buktikeun maju. Diri anjir. Anjir. Negara lain. Ini Hampura men.